Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Hatur nuhun kanu parantos manco sareng maparin komentar oge laikna. Mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeun anak Kamang Angga. Mangga mitra supados tanyang kolong tengkan waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Mitra kaum dangu sadayana, bewara kanggo para mitra kaum dangu tong hilap dina TikTok. Mang Anggang oge ngadongeng tiap dinten dina jam 4 sonten secara live atana siaran langsung. Mangga mitra bilih aya nu bade manco dongeng Mang Anggang dina TikTok. Ku Mang Anggang diantosan pisan di akun TikTok nu namina Dongeng Sunda Mang Anggang. Dongeng Sunda Mang Anggang, dongeng urang sadayana. Mitra kaum dangu, dongeng ieu nyaritakeun pangalaman Dedi Sutardi. Ari Dedi Sutardi teh tantara di zaman penjajahan Walanda, tantara Indonesia. Dongeng ieu nyaritakeun kejadian anu geus lila pisan kira-kira sababaraha taun sanggeus Indonesia merdeka. Dina tahun 1855 kurang leuwih. Tara kungsi patubruk-tubruk ayeuna mah Dedi Sutardi teh mun rek balik ka lemburna da puguh mobil umum mani ngaleuyah. Harita ge nya kitu basa balik ti Bandung teh bisa diuk laluasa panghareupna. Dina mobil nu kosong keneh pisan. Supirna ge duka ka mana. Teu lila ti harita katara di hareup aya awewe turun tina beca. Sanajan awakna rada bayuh-yuh tapi keur Dedi mah teu matak pangling. Sareretan ge jol apal bae. Hadijah eta teh, ceuk grantes hatena. Nya manehna teh Nyi Hadijah, anak ajengan Hoer. Ciparai bu, kadenge calonanya bari nyamperkeun ka Nyi Hadijah. Ditanya kitu ku calo eta Hadijah tenembalan sup weh kana mobil gek diuk di hareup. Bongsang nu dieu si sawo, radio jeung kantong leutik teleso tina leungeunna. Bari turat-reret heula Hadijah teh song weh ngasongkeun radiona bari nyebut punten ka Dedi. Maksudna mah menta dipangnampanakeun meureun. Dumeh raridu. Ari Dedi Sutardi sanajan teu dipentaan tulung oge mau burung mereja sahade. Eukeur mah manehna teh awewe turug-turug kungsi nyangsang dina lembutanana. Atungan sakilat radiona geus pindah kana lahunan Dedi. Geus kitu mah gek we Hadijah teh diuk memerna diukna digigireun Dedi Sutardi. Mitra kaum dangu,
Bareto Dedi wawuh jeung Nyi Hadijah teh zaman perang kemerdekaan. Basa rebutan lemah kadeudeung begalan pati jeung Walanda nu hayang ngajajah deui. Kitu geuning licikna penjajah mah. Unggal manehna kadesak teh unggal puluhan sardaduna pabalatak di medan perang. Buru-buru ngajak ngayakeun perundingan. Sabot ngayakeun babadamian dina meja diplomasi. Maranehna gura-giru mepak balad ngatur siasat pikeun narajang deui. Mun urang kate bongbongoh nya harita pisan dina keur diayakeun gancatan senjata. Dedi Sutardi mimiti wawuh jeung Hadijah teh sabada mertahankeun daerah sisi Citarum. Tidayeuh kolot nepi ka sapan. Tah aya urang sapan di dieu mitra. Upami telepat mah Kang Dede Sulaiman nya baktos we nya kanggo Kang Dede Sulaiman nu aya di sapan. Mitra urang teraskeun dina kaayaan gencatan senjata Dedi Sutardi dipindahkeun ka deukeut Muara Cikoneng. Inget keneh harita teh basa rek bus pisan ngadon wudu di jamban Anjengan Hoer. Hadijah keluar bari ngelek oboko isikan. Mireungeuh kitu Dedi Sutardi ngaregog mundur deui. Hadijah nya kitu keneh. Tungtung namah jadi pahaneng-haneng we duanana teh. Bari silih teuteup sadar kana kaayaan. Pok Dedi Sutardi nanya ti heula. Ti jamban? Cek Dedi Sutardi miheula nanya. Samohon. Tembal Hadijah bari luk tungkul terus lempang gagancangan. Basarek unggah ka golodogna katara pisan ku Dedi bitisna meningoleh nyai. Mata kedengdeuleun nyoy-nyoyan. Bitis mulus tara kapanasan kitu atuh. Saban usik buni ku samping. Mitra kaum dangu singket ieu carita isukna basa Dedi mimiti nganjang ka imahna manehna henteu nemonan atuh ngobrol teh tiluan wae. Dedi Ajengan Hoer katut istrina. Nya harita Dedi Sutardi ngarasa kaduhung dumeh keur leutik tekung si masantren. Bisa ngaji ge lain meunang guguru ti kiai tapi ti cemimih rangda geulis. Dedi Sutardi diajar ngaji nepi ka tamat Quran 3 kali. Minangka panarimana sok mangyieunkeun surat atawa mangmacakeun mun cemimih nampa surat ti juragan camat kabogohna. Barter meureun mun ayeuna mah. Dedi Sutardi perlu ku aksara Arab, cemimi hayang bisa maca nulis aksara Laten. Jadi weh sok silih papatahan. Basa ngobrol teh Ajengan Hoer kungsi nanyakeun ti mana asal usul padumukan Dedi. Dijawab satara basna ku Dedi teh yen dirina teh urang suku Gunung Bukit Sula. Oh atuh caket ka pasantren bagitannya, saur Ajengan. Kenal ka Ajengan Calengka? Cek Ajengan Hoer. Ajengan mana? Cicalengka maksud teh. Oh Cicalengka. Nya. Mung terang mah, terang. Tapi kenal manteu, tembal Dedi Sutardi. Mitra kaum dangu dijawab kitu ayaku aneh Ajengan nu tadina someah teh jadi robah pasemona. Ngobrolna jadi hambar teu dareh deui. Mimiti nama Dedi ngarasa heran. Nah Ajengan bet jadi ngaradak robah sikepna. Tapi ari lila-lila mah kaharti. Meureun eta pedah Dedi teh make nyebut teu wawuh jeung Ajengan Calengka sagala. Tangtu dianggapna nu teu wawuh jeung Ajengan mah lain santri. Kulantaran nenjo pribumi kitu sikepna mitra. Nganjang teh jadi tebetah. Kuragiru bae Dedi Sutardi pamitan. Mangga tuh mama sanes kirang sona abdi permios pilih ka Bujang Wangi. Reka mana jalu? Mangkelana atuh. Nakururusan-rurusan teuing. Cek ibu Ajengan ngana-ana ka Dedi Sutardi. Wah karurusuhan mulang. Numawi abdi teh bade teras ka pos penjagaan. Tembal Dedi Sutardi kalayan Daria.
Mitra kaum dangu pelang weh ti hari tamah aya bulana Dedi Sutardi tengah liwat ka Imah Hadijah. Pagi deui basa tas nyokot pelor ti maruyung bari ngajanteng di lawang buruanana. Hadijah gegeroan ka manehna. Pak, liran heula sakadap. Dupi ieu sanes kagungan Bapak. Pokna kareret ku Dedi Sutardi Hadijah ngacungkeun kongkorong ngabaracak bodas kawas perak. Mireungeuh kitu reg Dedi Sutardi ngarandeg kojengkang terus nyampeurkeun. Song Hadijah teh ngasongkeun kongkorong teh gap ditampanan ku dampaleungeun Dedi Sutardi. Basa kongkorong rek dilesotkeun garawak be Ramona disekel ku Dedi Sutardi. Jerete Hadijah ngajarete bari nari ka Ramona tina dampaleungeunna. Hei, Cenah cek Hadijah bari rada baeud nembongkeun mamanis. Sot dilesotkeun ku Dedi, kongkorong teh dialak dilik bet lain kongkorong perak geuning, tapi klip alias jepit kertas nu disambung-sambung jadi saruntuyan. Basa ku Dedi Sutardi hantam diinget-inget dan usaha da dirina mah tara mamawa nu kitu karena naon da lain urang kantor. Kapan tentara maena teh teu basa nganjang kajengan teh da teu mawa nu kieu cek Dedi Sutardi na jero hatena. Atuh geus kitu mah jepit kertas teh dibikeun deui ka Hadijah. Canak dieu we. Alim. Cek Hadijah. Manehna teu daekeun nampanan. Kawasna sieun dicekel deui bari terus indit tinggalkeun pok. Hadijah ngomong. Mangga we candak. Pok nanti kajauhan. Da lain nu Bapak tembal Dedi Sutardi. Sumuhun manggawe masihan. Hah? Sumuhun manggawe masihan. Cek Hadijah bari barebat lompat ka pipir. Teka burungan nuhunkeun Dedi teh. Bus bae kongkorong teh disakuan. Leos indit ninggalkeun. Mitra kaum dangu di pos pangjagaan kongkorong teh dilikan deui. Bari toleh mikir naon sababna Hadijah mere nu kitu. Kawasna mah keur tanda mata meureun. Kawasna kitu oge. Abong budak keneh harita teh Hadijah. Atuh geus kitu mah kongkorong teh ku Dedi terus dipapake. Tara resot karunya kanu merekna. Budak kene geus aya kanyaah ceuk Dedi na jero hatena. Mitra kaum dangu Hadijah teh sakolana karek kelas 6 harita teh ngan kaburu riributan perang ngalawan Walanda. Sakola paranti Hadijah diajar geus jadi lebu di bumi hanguskan. Atuh manehna teh teu kungsi boga ijazah. Tapi sanajan kitu aya pujieunana, manehna teh resep maca. Basa Dedi nganjang ka imahna teh kareret deket lawang kamar sarena ngajajar buku bacaan dina mejana. Sanajan ajengan hoer bangun teu pati resepeun ka Dedi, tapi ari hubungan antara Dedi jeung Hadijah mah teu bisa dipagatan. Mindeng Hadijah mere nginjem buku bacaan Dedi Sutardi di daerah kantong sapanjang keur longsong taya pertempuran. Harita mah sanajan parang pamprok oge jeung pihak musuh tara ieu silih ganggu da perang keur dieureunnan. Ceasefire teh atau genjatan senjata. Mitra ari pakacar Hadijah teh ngaranna Pudin. Bujang kadeueuh ajengan lantaran daekan sarta calakan nepi ka sok dipercaya ngawuruk ngaji ka barudak nu dialajar di bumi ajengan. Tara di madrasah ngaraji teh da puguh geus jadi lebu teh
Bari api-api ngangon harita teh Pudin sok nganterkeun buku ti Hadijah keur bacaeun Dedi Sutardi. Sok atuheun da ku Dedi sok dibere rokok Pudin teh. Tapi Pudin mah teu nyahoeun yen dina jeroeun bungkus jilid buku teh sok aya surat diselapkeun keur Hadijah atawa ti Hadijah keur ka Dedi. Hadijah teh dina surat mah tara nyebut bapa. Da ku Dedi sok diakangkeun. Mitra kaum dangu nyati harita pisan pengles bae jeung Dedi Sutardi. Hadijah teh teu panggih-panggih deui Dedi Sutardi teh kusabab milu hijrah ka Jogja. Tepung-tepung deui nya dina mobil eta. Dina waktu ayeuna mitra kaum dangu mobil nu ditumpakan ku maranehna duaan can maju-maju acan. Siga nu seunggah ninggalkeun terminal. Trila pok Hadijah ngomong ti heula bari leungeun ngarongkong kana radio nu keur dilahun ku Dedi. Punten radio teh urang simpen di handap bae. Tong ngarepotkeun. Cek Hadijah bari leungeunna ngaragamang kana radio. Can ngareret ari kana beungeut nu ngalahunna mah. Keula sono keneh paparieun kanu bogana teu kungsi ngalahun. Cek Dedi Sutardi ngaheureuyan. Mitra kaum dangu dikitukeun mah kakarak Hadijah ngareret sakolebatan. Rei beungeutna beureum, luk weh Hadijah teh tungkul sakedeung. Kawas aya nu diinget-inget. Terila terus neuteup deui ka Dedi bari pok ngomong, Gusti Nu Agung, Kang Dedi ieu teh. Manehna nanya, geuning hafal keneh? Iya Kang Dedi, tembal Dedi Sutardi. Sanggeus nyahoeun ya dina mobil teh eueuh sasaha ngan gerawak bae leungeunna nyekel kana pepeuteuyan Dedi maniti paparakat. Ku Dedi disangkeh lebah cangkengna, karasa saliwat pipina nyangsang dina dada kencana. Kang Dedi, nah kamana we ari akang? Mane nembe tepang deui ayeuna. Hadijah tumanya, kapan milu hijrah bari teh ka Yogya? Tembal Dedi Sutardi ngarengap sakedeung terus nuluykeun deui omonganana. Ayeuna mah geus pangsiun. Kieu we gawe teh mun manuk macan boga pangentepan. Eueuh, raos atunya. Anom keneh parantos pangsiun. Nah anom keneh gitu akang teh. Dedi nanya bari mesem. Nya anom we dibanding sareng abdi mah. Geuning awak ge meuni sagede gajah ayeuna mah. Ari Hadijah sok bisa wae ari teun teh. Nya, ari akang mah asa anggar we ti kapungkur teh. Awet anom akang mah kawas manganggang wae. Ngomong manganggang sagala cager. Cek Dedi bari mesem. Mah teh manganggang ge mitra. Cagur. Mending kelintuh tinimbang pegang mah. Cek Dedi, nu lintuh mah mun ngeukepan teh sok haneut. Cek Dedi jeletit karasa Hadijah nyiwit kana ping-pingna teu dirasa ieu ku Dedi teh atoh we nu aya. Kumaha ari mama jeung ibu araya keneh? Dedi nanyakeun kolotna. Pun biang mah tos jumeneng keneh. Kumaha? Pun biang mah jumeneng keneh. Alhamdulillah atuh masih jumeneng keneh mah nya. Mung sadikantun aku bapa jadi riwit. Kumaha? Sumohon sadikantun aku pun bapa jadi riwit. Kagungan panyawat sesak napas mata kawatos upam parantos janten teh. Jadi mama teh tos pupus. Sumohon. Waktos ngawitan aya gorombolan. Nanging aya kitu. Kejadian anak teh pikasediheun. Kumaha kitu? Sumohon. Ical teh aya rarasanana. Ical teh rarasanana. Sumohon. Pupus tepuguh di mana kuburan anak. Kunaon cenah? Margi
lagi kapungkur teh. Wengi-wengi aya nu nyulik. Duka ti pihak mana? Ajengan kongres cenah pun bapak cek nu tersepen mah. Kagorombolan sok nyokong. Ka tentara beres. Padahal sanes lepat pun bapak. Mungku mah atuh da cicing di daerah perbatasan mah pohara abotna ku itu sieun ku ieu sieun. Akibatnya gitu aya pamenta ti gorombolan sok dicaosan, aya tentara sok disuguhan. Pokona mihapekeun beueung. Tapi rupina parantos nasibna. Sanaos ka ditu sae ka dieu sae oge. Akhirna mah bet kalah aya nu nyulik. Aya nu nyulik? Sumohon aya nu nyulik. Cek Hadijah semu ngalengis. Nya sing tawakal bae. Da jelema mah geus pada boga lalakon sewang-sewangan. Tembal Dedi Sutardi milu dareuda. Doakeun bae mama sing ditarima iman Islamna diampura dosana. Dedi ngababerah. Amin. Mitra kaum dangu dikitukeun teh leungeun Hadijah leso tina puputeuyan Dedi Sutardi. Kop dipake nyokot sapu tangan tina sela-sela dadana, tuluy dipake nyusutan cipanona. Pok deui Hadijah neruskeun deui omonganana. Waktos di kantun hijrah teh asa nu geulis pisan. Mohon waktos dikantunkeun ku akang, mama ge sok sasauran. Ngaraos keung saurna dikantun ku tentara teh. Malah pun biang mah kantos naroskeun di mana cenah ari Kang Dedi. Ku abdi teh diwaler, duka di mana cek abdi teh da aya wartos-wartosna acan. Hampura bae nung. Da puguh harita teh eueuh pisan kasempatan pikeun susuratan. Indit ka Jogja teh sasat mawa teh nu gudawang akang teh. Di Jewang teh pakalangan, dina kayaan keur muncakna kaunggulan. Walanda mangan ukur ngajago di jalan hungkul geuningan teu mampu nembus pilemburan nu dikawas ku pihak urang. Hijrah teh akang teh mawa teh nu marudah akang teh. Nya pinuh ku katugenah akang teh. Geus ninggalkeun sakupna nu dipika cinta. Batin mah sasatna gering, kan kumaha deui atuh. Da tentara mah kudu taat ka pimpinan, geus diugar ku disiplin teh. Sami-sami Kang Dedi. Kang Dedi ge kedah ngapunten kana kalepatan abdi nu parantos jalir janji. Da bongan Kang Dedi teh aya wae. Janji teh janji naon teh ieu teh? Dedi Sutardi api-api poho deui. Tuh geuning, bet lali deui. Kapan abdi kantos janji? Yen moal gaduh salaki lamun sanes ka Kang Dedi. Tembal Hadijah kalayan Daria. Oh hari kitu ayeuna teh nu geus boga panutan. Ka saha? Ka urang mana? Cek Dedi Sutardi merekpak ku pertanyaan. Mitra kaum dangu ditanya samodel kitu Hadijah teu buru-buru nembalan lantaran kaganggu ku rombongan penumpang nu arabus ka jero mobil bari jeung galecok pacowong-cowong. Kawasna eta rombongan teh sakulawarga da bangun caronggah pisan ngomongna teh patarik-tarik. Katara tina kaca spion di antara penumpang teh ayah haji ngarendeng. Mitra ayah haji ngarendeng basa ku Dedi Sutardi diintip tina omonganana. Horeng manehna teh rombongan anu tas jajab ka Makkah. Kadenge ibu haji nu aya tukangeun Dedi Sutardi gegelendengan. Kamana cenah supirna ieu teh? Kenapa jukeun kitu pinuh? Mani hareudang kawas di Jakarta bae. Pokna bari ngageberan awakna ku sabu tangan. Oh, supir zaman ayeuna mah tara buru-buru ini tadi can padet mah. Tembal Pak Haji nu aya gigireunana. Atuh teu kitu mah moal aya keur pajak jalan. Bapak mah kawas teu dinga bae. Tembal calo bari muntang kana panto mobil. Oh, akibat penumpang diantap kawas pindang. Anu selain teh cagor. Cuk Pak Haji teleh gelek. Mitra kaum dangu keur kitu gegag-gegag aya lalaki kaluar ti warung sangu dituturkeun ku budak ngora nu pakaianana balawuk kotor ku oli. Tuh geuning supirna tuh, cek calo ka penumpang. Itu nu gendut, cek Bu Haji. Samohon? Nah geuning bet ciga jang pudin minantu ajengan hoer, cek Bu Haji. Mitra kaum dangu ngadengeun ngomong kitu. Red Dedi teh ngararet ka Hadijah. Nu direret ngalieu ka tukang bari nanya. Mulai ti mana Bu Haji? Mana sadayana?
pokna. Alah geuning Nyai. Tas di Jakarta Nyai jajab itu Ki Usman rek jarah ka Mekah. Aduh hampura bae Nyai, ibu nyebut supir gendut ka tuang raka. Hampura manawi teh aya geureuna. Tesawios Bu Haji, Tembal Hadijah bari seuri. Mitra ngadege kitu renjag weh dedi teh ngarenjag bari ngagerentes na jero hatena. Geuningan kawin jeung si Pudin. Raos manah panginten ayeuna mahnya. Eta Nyai ge beuki demplon wae. Jang Pudin nya kitu deui jadi segut. Kapan zaman sok ngawurung ngaji mah jangkung leutik. Cek Bu Haji nyaritana rada dirautan sangkan Hadijah ngeunaheun hatena. Pudin teh jadi salaki Nyai. Dedi Sutardi nanya ke Hadijah hayang mastikeun. Sumohon. Jawab Hadijah pondok. Mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang nunuju ngadangukeun Mang Anggang ngadongeng urang teraskeun. Tempat dihareup jadi dieusian ku opatan lantaran kencaeun Hadijah dieusi ku budak lalaki nu pakeanana piduh ku oli teh. Kenekna kawasna mah da diukna rada ngalalep siereun katingali ku polisi. Katuhun Dedi Sutardi dieusi ku supir Pudin nu geus jadi supir Hadijah. Rikat Dedi Sutardi make kacamata hideung, kacamata berang peuting teh sangkan Pudin teu apaleun. Ngaragangan atuh damun nyahoeun mah ye nu diuk ngarendeng teh saresan Dedi nu sok nitah nginjem buku teh kuriak matak baruntak saeutikna timburuan mah kudu. Anggus radio teh. Cek Pudin ka Hadijah nu kiwari geus jadi pamajikanana bari ngareret. Anggus radio teh Anggus. Geus. Tah geuning ka bawa. 2000 ongkosna oge. Da alat-alatna rea nu diganti ku nu teu. Tembal Hadijah ka Pudin salakina. Ngomongna anggar keneh kawas bareto zaman Pudin keur jadi pakacarna. Keun wae pokona mah radio disada deui. Dioprek kurang mah kalah ruksak da lain ahlina. Sanes kitunya Pak. Cek Pudin bari nyarengeh sakedeung ka Dedi. Dedi unggek bari mesem. Ari manehna ngasongkeun duit receh ka calon nu tadi teh. Geus kitu gerung mobilna disada gelas maju lalaunan beukilila beuki tarik ninggalkeun ramena kota. Mitra kaum dangu sajajalan teh nu palemek karasa awak Dedi harudang hate deg-degan sieun Pudin apaleun ka manehna. Panumpang di tukang sarua teh nu nyoara
Bu Haji katara ngebulaeh nyepah. Supir Pudin tetep nak muser kaharep, tampil pusing ka Dedi, nuker pagegeye jeung pamajikanana. Singkat ieu carita. Sanggeus nepi ka imah kongkorong jepit pamere Hadijah teh geus karhaan lantaran dipake rante turu pelples. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna, khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan